target. Jadi lamun orang aya target dina ibadah maka minimal setengahna mah meunang. Teu satengahna saparapatna ge meunang. Kamari abdi sareng jamaah umroh. Ibu-ibu murah ya teh travel teh. Promo teh. Tapi orang ulah murahan. Cek abdi teh. Anu penting mah setiap travel mah mahal jeung mirahna teh kumaha fasilitas. Lamun hotelna sae mahal. Lamun butut biasa-biasa murah. Nya kumaha fasilitas. Nu penting mah pan urang teh rek ibadah. Kajeun teuing murah, tapi urang keimana getol. Matak alhamdulillah jamaah teh ku abdi teh dipancing ibu urang hataman. Keun abdi boga kebiasaan, abdi geus biasa jadi santri, urang hataman 2 hataman Quran di Madinah, hataman di Mekah hataman. Cek abdi teh urang hataman Quran. 2 dinten teh tamat Quran teh. Pikeun abdi ibu mah teuing tamat teuing moal hataman Quran teh. Ya tamkeun satamat di Madinah teh 2 dinten teh tamat. Nya deuh gawe naon deui teh ari damal pan. Ibarat ku cicingna tuang ka masjid, tuang ka masjid kitu we gawe teh matak sanu teh henteu nebang jadi cicing di Mekah jeung di Madinah da kitu damelna tuang ka masjid sugan ingat ka sawah teu eta we emot teh sok urang diajar hataman Quran di jamaah teh sadayana ngaraos Quran. Alhamdulillah target mah hayang hatam jiga ajengan da teu mampu jiga ajengan aya nu meunang satengahna aya menang saparapatna aya nu menang sakaca lumayan sakitu oge daripada teu teuing aya nu menang kulhu hungkul macana teh teu bisa maca teh nya alhamdulillah sakitu gedaek getol alhamdulillah ku barokah awasan Al-Qur'an teh aya target dina ibadah ge urang kedah gaduh target bulan Ramadan ayeuna ibu teh rek sabar kali hataman 30 hari rek 30 hataman target itu cek ibu teh abdi mah rek 30 kali hataman sampai hatam sahenteuna 100% teu meunang atuh 15 hataman teu meunang kengengna teh wah jauh teh 15 hataman atuh 5 hataman meunang henteu 5 hataman we sahataman kengeng pan aya target dina ngalaksanakeun ibadah teh jalmi anu taat ka Gusti Allah sapartos kitu. Kadah gaduhan target dina jamal ibadah. Pan ieu teh ngan hiji-hijina bulan Ramadan teh ngan sawaktos-waktos bulan Ramadan hungkul ieu teh moal di mana datang Sawal teh moal jadi bulan Ramadan deui angger bulan Sawal. Urang tarik Gusti bulan Sawal ka Ramadan angger we bulan Sawal. Jadi bulan Ramadan kayak lamun dinten Kemis teh Ramadan teh tring tadinya bulan Ramadan kayak akhirnya tanggal 1 Syawal atau beres Ramadan